Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamugia pangeran tumetep nang payungan karupun karum metep marangan sadayana dulur anu di lembur baraya anu di kota mugian ing lasara rehat baraga milik munusahayu pinangis Gusti Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna urang keur aya di Cagar Budaya di situs Batu Pangsarean Eyang Prabu Siliwangi, letakna di Majalengka, Raja Galuh, Desa Pajajar. Pokoknya mah yuk urang nyuk curug heula di Batu Setangtung. Hayu gas. Nah, ieu Batu Pangsarean Eyang Prabu di Raja Galuh. Nah, saurna Eyang Prabu Siliwangi teh ngungsi nyicing heula di dieu sarta cantileum atawa ngungsi ka Raja Galuh heula ka dieu. Nah ieu batu atuh mantapna. Ayo urang tawasulan heula. Kunaon meuleum ieu nandakeun Siliwangi anu sarareungi gitu. Damal aya anu negatif sarareungi kieu mah menggoreng hayatna. Manu hendakkeun kasengitan urang. Alhamdulillah beres. Beres ruatan, beres kedorohan, beres ayeuna urang langsung ka Batu Setangtung. Ieu pangsareana Eyang Prabu. Ayo gas deui. Nah, ayeuna urang aya di Batu Setangtungna. Nah, ieu Batu Setangtungna tah. Nah, iya salah satu ciciren orang Sunda Batu Setangtung. Oke, nya kudu dijaga seni-seni urang, kabuyutan-kabuyutan urang sareng dijaga di situs-situs urang sorangan. Jadi lamun teu kudu ngora usaha deui. Hae rahayu hatur nuhun. Nah, ieu Batu Setangtung jadi ciciren dina Tritangtu alam buana ageng. Di alam semesta ya Batu Setangtung aya alam dunia atau umi eta disebut alam dunia, aya Sang Hyang Manon tilu katangtuan di alam semesta. Oh iya napak tilas ciri teh. Nah tadi kan aya situs-situs kebudayaan ayeuna tuh China opola tiasa bisa mararandi di dieu mah nya. Bisa mararandi di dia tuh rame aya kolam naga. Alah panama mantap nya ulah poho kadarieu nya ieu di Majalengka Desa Pajajar tuluy. Ieu teh salah satu situs agung Sang Hyang Prabu Siliwangi. Oke nya ulah hilap kadarieu pokona.